mana itu bakal kieu apa digitukeun ku Gusti teh digitukeun urang teh ngan urang nawe teu naon teu ngadeng. Padahal Gusti geus mere nyaho ka urang ini keur kumaha sadayana ieu bulan Rajab teh bulan anu mulia, bulan anu hebat, bulan anu luar biasa. Di bulan Rajab ieu jelema kudu berlomba-lomba kebaikan lain berlomba-lomba sabalikna. Maka eta saja mun ngahirupkeun bulan Rajab ku kahadean komo nepikeun ka ditungtungan nepi ka bulan Ramadan, maka eta jalmi geus asup kana doa anu dijanjikeun ku Rasulullah. Kalarasan isuk teh tanggal 1 misalnya. Janji berkah ieu cenah. Nah itu alhamdulillah. Nah mentak pribados teu eureun ngadoa teh dan memang doa mah lain cek kahayang urang. Urang mah ngadoa jarah misalkeun ka hiji wali unggal poe jarah tim bikin aya nu nyarios ka pribados ja unggal poe ting haji jarah can hasil pi kahayang teh. Pan batur mah kitu ka urang teh misalnya diwara sosok seuri we da hese atuh ngomongkeun aya jeung tembok mah geus anu ngomong ka harti mah jelema jeung naon jeung jelema leres ibu kira-kira ngartieun moal ka dieu domba dengekeun kaula teh boga masalah dong gitu kasaha adom ente apa teh saya punya masalah besar loh domba ngajawabna kumaha seperti itulah kalau kita bicara kepada orang yang bukan berakal seperti kita. Hari urang mah digitukeun ku batur emang ini mejar unggal poe kira jadi anu sia teh tapi musyrikeun wungkul eta teh bakalan urangna sok eureun berarti urang sarua jeung naon? Sarua jeung naon? Sing tarik sarua jeung naon? Sarua meureun jeung naon? Jeung domba ente gitu. Mentak sekira-kira permasalahan kalau bukan untuk akhirnya menjadi kebaikan, akhirnya bukan untuk menjadi kebaikan, kalahkah jadi kagorengan ka urang cek berbales mending keneh eureun entong dijawab maksudna. Kalau berakibat buruk ka saha kaur kecuali berakibat dia yang buruk terbawa ka urang menjadi naon. Itu tugas Rasul anu diturunkeun ka umat. Di pikiran heula loba perbasannya nya kajawaban cenah geus mulai jarah deui cenah sigana cukup bakal susah kumaha nih jadi jarah teh disebut kasusah gitu hese di dunia mah bisa jadi di dunia mah ulah hayang ngeunah bisa di dunia mah lain tempat ngeunah di dunia mah lain tempat henteu ngeunah dunia mah disebutna ge kenca katuhu. Ya jelema pantesna ku kenca atau ku katuhu. Rek naros, lamun jelema leumpang pantesna ku leungeun kenca, ku leungeun katuhu. Hah? Duanana kakarak jelema teh naon? Pantes. Nu ieu ka tukang, nu ieu ka hareup. Nu ieu ka hareup, nu ieu ka tukang. Cing lamun barang ka hareup kabeh ka tukang. Jurig ngaranna. Terus tah di dunia teh kitu, aya susah, aya naon? Kenca atuh aya bingung aya boga duit aya tuh aya payu aya di dunia eta teh cenah kitu teh kenca atuh jadi pantas hirup kitu teh seperti jelema kepat ku kenca jeung kantosnya entong hayang salilana duh abdi mah salamina Gusti hayang sehat beuri katuh wungkul tah mah ya. Jadi lamun urang menyadari kegagahan dan kehebatan yang sudah ditetapkan oleh Allah bagi hambanya gagahna jelema teh lamun leumpang teh kepatna sabelah kareup sabelah ka kenca sabelah kareup sabelah ka tukang. Jadi lamun barang kahareup kabeh ka tukang kabeh cing contohkeun pantes moal gitu. Urangnya di dunia seperti mana jelema dibere terus dibere naon? Dibere sehat. Itu pantas dinas ku Allah dina Quran saha? Firaun. Hayang nurutan Firaun? Na'udzubillahi min. Firaun itu semenjak dia ke alam dunia sampai maut
can kadenge dina kitab aya Firaun Salesma. Terus komo pluk mah eueuh Firaun. Mentak si Firaun ngaku pangeran teh boro-boro gering nu sejen nepi teu bisa leumpang setruk jeung sabangsana pilek Firaun teu aya. Pluk can kadenge Firaun teh. Gaya. Sakitu di dahar ku Firaun teh sagala da Firaun mah luhurna ge 7 meter di situ. Beutungna ge 3 meter mentak lamun dahar Firaun dengan sanguna kebo hiji beak ku sorangan. Firaun eta. Aya Firaun Salesma teh. Aya Firaun Blue, aya Firaun Batu, tah aya. Maka lamun urang sok aya batu, alhamdulillah urang lain turunan. Entah ieu lamun aya gering jeung nyiruh huntu, alhamdulillah berarti abdi lain turunan. Tapi lamun ibu teu gering-gering teu plu jeung teu nanaon, awas hade kudu innalillahi wa boy urang turunan saha. A'udzubillahi min dzalik. Nah, gitu. Jadi urang teh kudu sadar dunia itu harus kita menyadari bahwa di dunia mantong aneh mun aya nu ngagorengkeun biasa aja. Lamun aya nu ngalem tuh kudu ngagedean irung. Biasa aja. Geuning aya di TV acara tapi saudara sok acara nunggul ngaranna urang manon santuy antep keun batur rek kitu rek kieu ada urang. Jadinya capek mikiran saha? Capek ece mikiran batur bika teu dahar, pikiran batur hese batur ngomongkeun urang nu geuringna ngalieur-lieur cing urang laras teh. Biasa aja. Lurus aja mentak ibu kudu ngarti ihdinas siratal mustaqim. Yeuh di dunia mah mun batur sok ka urang teu eureun ngalem ka urang teh. Laras? Wah, teh si anu mah eta mah moal aja tetek pengek alpe ka jet diomongkeun keur resep urang. Tapi lamun di dunia keur resep ka urang eueuh ngalamna teh goreng we. Begitulah kehidupan di dunia mentak aya kenca jeung katuhu. Lamun urang teu sadarkan eta berarti kita seakan tidak menerima apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu. Gampang bisa. Lamun ibu manggih jeung susah, lamun ibu hayang bungah wae gampang kantun ti ayeuna we ngadoa unggal poe tengeureun menta maot. Di kubur mah moal manggih dua. Lamun jelema dibere bahagia moal manggih deui sangsara. Lamun jelema dibere siksaan pikeun kahinuar moal panggih deui jeung bahagia. Itu setelah kita mati meninggalkan alam wayahna di dunia. Aya hujan, aya panas, aya peuting, aya berang, ieu sadar gitu. Tong aneh we. Biasanya aya lieur, aya naon? Panas, tiris, dunia ngaranna. Kalau ibu saladar ya sarerea kadu ieu kitu nya, berarti urang mah teu nyaho eusi nu dipenta teh aneh urang mah teu nyaho naon. Eusina lamun urang menta teh nyaho eusi berarti kumaha ceuk nu mere. Ka atas henteu. Ya Allah ya Rabbi abdi teh yang dipabarinan sehat salam. Cek Gusti teh lamun sia dibere sehat aing ge apa da sia mah ketul kana salat entek digeringkeun ku kami teh kitu. Berarti gering nanti gering berkah sabab ingat ka saha. Nah, gitu. Aya dongeng ya. Hiji jalmi ibu sadaya manehna mah ku akal andai kata ya Allah kami banyak uang saya akan naikkan semua orang-orang yang sudah mampu untuk berhaji. Andai kata bukti teh ya Allah andai kata saya banyak uang saya akan bikin pesantren. Cek tukang andai ya Allah andai kata kalau saya punya uang saya akan jamin anak yatim semuanya bisa makan. Ayat buktina andai kata. Andai kata ya Allah saya banyak uang para ustadz para kiai saya akan naikkan haji.
andai kata ya Allah saya banyak uang, saya pun akan berkurban setiap hari. Eta kitu yang ngadoan teh. Andai kata ya Allah saya banyak uang, saya akan setiap hari memberikan sedekah baik yang wajib maupun yang sunnah. Ku Allah ditingali anu doana andai tadi teh. Begitu ditingali ternyata apa yang diucapkan oleh doa andai tadi betul kepada hatinya. Jika ada siapa bakal gitu. Apa beda jeung urang? Ayo urang ya Allah, lamun teh mah abdi bakal dibere rezeki nu loba, abdi mah beri nulungan fakir miskin. Begitu dibere jadi kalahkah koret. Allah tahu. Begitu ditinggal ku Allah Ta'ala, gitu ya. Ieu nu doa tukang andai kata punya uang banyak seakan naikkan haji semua orang, andai kata punya uang banyak seakan bikin pesantren, andai kata kalau punya uang banyak seakan bantu semua fakir miskin, andai kata dan lain-lainnya. Ternyata begitu Allah lihat dari ucapan mereka, ya, hatinya itu betul. Allah apaleun sieu mah mun dibere teh bakal bukti jeung omongan anak. Terus misi eta teh can kaburu andainya terwujud maut. Si eta teh anu tukang ngadoana. Begitu eta dikubur ibu sadayana ku Allah diasongkeun ganjaran haji, ganjaran sedekah, ganjaran nyeun masjid, ganjaran nyeun majelis, ganjaran nyeun fakir miskin jeung sabangsana. Itu si jalmi teh nganyarios, Gusti da abdi mah teu pernah haji. Nah, ieu ganjaran haji dikaabdikeun. Gusti abdi mah teu pernah nyeun pasantren. Nah, ieu ganjaran pasantren dikaabdikeun. Abdi teu pernah nulungan fakir miskin da keur di dunia jalmi miskin, tapi abdi jadi loba. Ganjaran haji, ganjaran sedekah, ganjaran zakat dan lainnya numpuk di anjeunna. Cek Gusti maneh inget keneh teu keur waktu ngadoa maneh pan mineng andai ka saha. Kami apal hate maneh mah nyebut andai, jika ku kami dibuktikan anjeun mah bakal kitu. Beda jeung jelema akhir zaman ya Allah andai kata saya kaya, mau saya berikan kepada anu, mau bikin anu, mau dukung anu jeung sabangsana. Itu kebanyakan orang-orang akhir zaman itu seperti itu, maka ku Allah teu diijabah, teu dikabul ieu sadayana. Eta di akhirat anjeunna masyaallah ieu sadayana. Nah, makanya Allah tuh di samping letah urang ngucapkeun permintaan kepada Allah, awas hati kudu lurus, bener henteu jeung diomongkeun ku letah urang. Sabab Allah mah ningali kenaon kanu aya dina rebet hate urang sadayana. Pasrahkeun we sabada ngadoa, tawakkaltu 'ala Allah. Silakan ya Allah, andai kata permintaan saya ini benar menjadi maslahat dan manfaat buat saya dan keluarga saya, tolong kabulkan ya Allah. Walaupun tidak dikabulkan, nanti di yaumil jaza akan Allah berikan pahalanya. Alhamdulillah. Nah, gitu. Iya disebut doa. Arek ngadoana. Arek moal eureun. Insya Allah jeung moal ibu masuk nirlaane saha. Insya Allah lamun Allah ngarasakeun urang sadayana ngadoa tong eureun. Meunang teu doa minta anu meunang ceuk pribades oge. Ibu hayang kapal ya Allah, abdi mah hayang kapal, dijabah moal. Itu urusan Allah. Entak akhiran doa teh kieu, Allahumma ya Rabb istajib du'aana kama istajabta min du'ai nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammad. Tak urang mengadoa teh tara ditungtungan eta. Ya Allah, semoga Engkau mengkabul apa yang saya inginkan, seperti Engkau ya Allah memberikan kabulmu kepada kekasihmu di setiap saat minta kekasihmu. Allah teu hese jeung dipasihan. Walaupun bacaan teu sarua, ai kabul mah yang siga sapertos Allah ngabul ka Kanjeng Nabi Muhammad. Ieu akhirna ieu sadayana. Allahumma istajib du'aana. Teu kudu ditulis talare langsung kana naon. Tawarek kamku nemu HP ieu mah da meunang gitu.
kayak geus beres pengajian ulah WA ulah ngadeukeutan nu dieu kumaha Pak Haji pan mentak diomongkeun oge supaya ulah ka dieu maksudna gitu nya itu temaci pokona beres ngaji teu mere nyamperkeun ka dieu gitu nya sok tulis we eta mah tulis dina naon dina kepala masing-masing atawa dina teh direkam punya lila nya geus beres ieu ngadoa nyebutan kahayang ka Gusti teh angkat pandangan ya Allah istajib doa kamastajabta min du'ai nabiyina wa habibina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Sakitu we. Ya Allah, semoga Engkau mengabul itu doa abdi hajat abdi sepertos gamparan ngaijabahna doa kakasih gamparan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kartasnya ke Gus terakhir Gus beres minta anu angkat teh panangan. Ya Allah istajib doana lamun lobaan lamun sorangan kumaha istajib doai lamun nyalira ya. Di mada lobaan misalkan aya pemajikan anak di imah geus doa anak gitu mah tinggal hadirkeun anak jeung ya Allah istajib doa anak makain doa anak ya Allah istajib doa'ana kama stajabta min du'ai nabiyina wa habibina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditambah gaya wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-Fatihah. Ya Allah, moga Engkau memberikan ijabah kepada doa apa yang diinginkan, yang diminta, yang dicita-citakan kami semua, sebagaimana Engkau memberikan ijabahnya kepada kekasihmu yakni Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Tanu eta mah cenah mualila tinggal nungguan weh sabaraha dinten duka kumaha ceuk nu rek merena weh kitu nya menanyakeun sabaraha dinten berarti pidonas piheulan saha teu kenging tapi nu jelas ari nu dipikaresep menta mah tara sok lilalin nares teu ibu aya nepi ka resep teh misalkan contohna aya nepi ka resep ku urang teh gitu. Anak lah misalkan nya ieu mah anak teh boga anak 5 teh aya hiji beda resep kadinya teh di mana eta nepi ka resep ku urang anak boga kahayang karena bisi bendu nu nepi ka resepna maka bakal dicumponan kami oge beda deui jeung pamentaan urang kurang pati resep encar 100 kali namprak mentak supaya diijabah da urang mah belum tentu dipikar resep ku saha nya geus saya ngasongkeun nu dipikar resep ku Allah saha Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Ya Allah istajib doa'ana kama stajabta min du'ai nabiyina wa habibina wa Maulana Muhammad. Pasti bakal dijawab lain karena bacaan urang gitu ya, karena Allah gitu nyebut-nyebut dina doa orang teh hayang dijabahna seperti Allah maparinkeun naon nepi ka hoyongna ka kakasih mantena Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Tah komo isu tanggal 1 di bulan naon atau si busana sholawat nya bade sholawat bade jarah gitu nya kalau di nanti amalan pribadi semua pada sadaya di bulan Rajab teh sok dipakai jarah ya. Untuk nganjarana pasti bakal moal sami jeung ibu-ibu mangge sabulan sakali gitu nya. Atau lamun keur inget gitu nya. Atau lamun keur teu hoream gitu nya. Atau lamun keur sehat gitu nya. Atau keur boga duit gitu nya. Eueuh eta mah gitu nya biasa-biasa. Ibu barusan menyerah teh sanes kitu ieu sih. Mentak boro-boro ibu santri ge moal anu kiateun terus. Sabab jalan lamun geus milu jeung beribadah si kusalena rek hujan guluduk sugan kudu mangkap. Nya tong sieun ku hujan, tong sieun ku
panas komusin ku bingung jadi make kelas jarah teh sini gitu. Aya kelas gurubuk jarahnya ya itu aya kelas naon gurubuk seperti ajengan tibu sadena aya anu lir cai hujan aya oge anu lir cai nyawa anu bijil di tanah teh cai nyusu aya oge nu ajengan lir cai anu mayar teh naon PDAM lamun lir cai hujan ibu sadayana jelema kabeh pasti kahujanan karohmatan ku ajengan nu eta ya. Terus lamun teh mah ayeuna ajengan lir ibarat naon cai nyusuk di mana butuh berarti urang kudu datang kayaknya pangarsa abdi anu teh eta ajengan cai nyusuk nu lieur mah ajengan naon PDAM sekali ngocor caina kudu ku amplop wae cenah terus aya ngocor caina kudu make naon teu dibayar mah PDAM mah moal bicil nana aya teh jeung eta aya lah sadena urang mana teuing pokona aya ngocor cai kudu make naon amplop siga urang yasinan teh kudu naon amplopan mah isuk teh di mana yasinan teh kamari aing kapok cenah euy teu meunang naon aduh ta eta teh naon bedana ari kitu mah ajengan urang mah mustami PDAM terus tah kitu bisa aya sarua jarah oge ibadah teh make kelas bisa deh ya lamun jalmi rek ibadah make naon make kelas da urang mah teh hayang naik aya make kelas pada kudu kieu bisa sadana entong aya notifikasi naon wae anu rek ditincak urang kitunya ima anu lamun geus paniatan jejeg ke jero jejeg naon lempeng lurus maneh rek ngomong kieu kumaha ente maneh uga bisa ngomong wungkul aing nu tirisna ngopi ditu teu pernah pamerkeun ku tukang ngomongkeun mah leres teh aku udah didenge maneh mah leres teh tak pribadi sok kali denge teh naon sababna aya maneh syukur ngomong wungkul jara tempo kali itu anu tiris aing cing teh aing pribados nya di ditu ngopi teu dipamayarkeun kudu ngomongkeunna mentak naon kudu dipikir tah pribados sabina mentak aya nu ngomong cenah jawaban mah cenah ge jurig naon kumaha maneh we da bae ngidah jeung jurig-jurigna oge kira-kira ngahalangan jarah mana jurig jarah teh ieu lamun kira-kira ngahalangan dia jareup jurig ngahalangan jarah di dahar jeung naon jeung jurigna komo jelema jurig we rek dina itu bisa jadi ibadah teh kudu lempeng mentak cik we waros kamari cerewaskeun lamun hayang ngeunah ibadah tong loba deudeulean jeung tong loba dedengean lamun loba deudeulean jeung loba keur ngeunah-ngeunah ngaji teh kadenge ka ciri urang si eta cenah geus siga bener we nya merasa pangketolna ngomong tetangga di bisa kadenge teu dengekeun kadenge kunaon kuceul mun getol-getol teuing si ucuy cenah eta ka ditu ngaji ka dieu ngaji siga pangsurugana nya si eta ngeunaheun dikitukeun teh heueuh